Islam teh cek lugoh mutlakul ingkiat artinya mutlakul karena yang waktu kudu lamun cek lugoh mah umum gitunya umum. Contohnya contoh umum kadang-kadang ayat anu resep kadang-kadang anu hikmah kadang-kadang anu kurang contoh anu kontrak dan anu nah gitu kayaknya ayatnya enggak sifat pasangan ya gitu anu kontrak ada informatnya iya segini itu suatu naun itu setiap perkara pasti ayat halangan atau ayat hambatan atau nabi ayat rasi itu kayak rasi itu. Nomor kedua kumaha saur Imam Bajuri nyaeta disebutkan Islam cek syarat teh nyaeta al inqiyadu kumaha ibu al inqiyadu terus orang masuk al inqiyadu lil ahkami syar'i yati artina urang turut kana pirang-pirang huruf hukum anu bangsa syarat hukum syaratnya kan aturan ada contoh ayeuna yaitu huruf contoh anu ayeuna teh eta teh cek rasul apa urang tulabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal pan ieu turun kana aturan dawuhan rasul ieu turun kana aturan naon hukum syarat itu contoh sholat itu aturan hukum syarat sabi eta ge pilih lepak gitu cek sebagian mah sholat oge eta teh pisabi ngaos oge pisabi urang saum oge pisabi urang haji pisabi infak jeung naon zakat pisabi sae jeung tatangga eta pisabi ulah lepak gitu sabi eta jihad oge bi lamun jihad teu bisa dilihat kira-kira kumaha orang ayat tersebut orang jihad aku bukan orang jihad oke jihad naon ya aku tahu kadang-kadang jihad ditujukan perkara anu sepira anu kalian gede mamalah bahwa panjang masalahnya gitu gitunya orang kadang-kadang sebetulnya jihad tapi orang jihad ditugurkeun karena perkara anu teu pira tapi gede mamalana panjang masalah itu jihad itu di sok emutan ulah power ini apa nyarioskeun urang eta kurang minta Rasulullah hari ahlat keping hukum Rasul kantos kuping atau ayah hadis nyari Rasul goblok sia anjing kedet bebel jeung sajaban ayat itu contohnya teu aya lamun contohna saperti nabi kitu wajib hukumna seperti itu kusabab ayeuna Rasulullah teu kantos seperti itu urang teu kenging seperti itu ngan tadi contohan ku Rasul untuk lima contoh ibu